tawadu mah lain kitu. Tawadu mah mun digambarkeun ku urang leuwih handap tibatan nu kapanggih ji urang. Kapanggih kolot masyaallah nya nama leuwih kolot umurna meureun hebat. Aing sabira budak tawadu. Manggih budak nya nama budakan ti aing meureun maksiatna ge leuwih handap. Aing mah geus leuwih kolotan nya loba maksiat eta ngaranna tawadu. Kos kitu. Kapan yang nu geulis mana daya kan teu bere duit mah. Da mah bajingan da mah kos kitu. Tawadu mah kos kitu gambaranna. Diri urang mun kapanggih jeung sahabat leuwih handap ti badannya na eta tawadu, lain tawadu parahyangan, teu mah watak adat. Nah ieu tah urang mah lain. Lamun di syariat mah kan lain. Begitu manggil kiai, jago naon nya? Kira-kira nya alat samsian datang ka mana coba aku aing tah eta kan teu beres kos kitu. Kapanggih ieu sanajan bocah mah hebat. Ku aing dicoba, deuk da nyoba bae tolol. Cara jelema boga pencak. Asal diupna salah deh, diupna ge salah. Geus kajagoan ku aing mah nya pencak kos kitu diuk. Lain deui pencak mah kudu. Tuh kan. Kajagoan ku urang tawadu teh kos kitu geus Allah kan meulekeun ka urang. Sia diciptakeun ku aing padahal mah sia pinter tapi ngarasa bodoh kapanggih jeung jelema teh asa bodohan sia jeung batur hebat amat. Tadi aku berarti usia kapanggih jeung saluhur asa hebatan itu kapanggih jeung sanapun asal kapanggih nu sapagodos nya nama tu sapagodos ge umurna doang tapi dina ibadah jeung ilmuna we menangna urang teh menangna jeung batur teh eta mah lain kudu ngomong perasaan ngomong mah bisa bae abdi sinaon laib podosero usuk kegebes gugur ieu mah perasaan urang tatawadu asal geus bisa kos kitu berarti geus boga derajat nunggu Allah. Efek daripada derajat lain deui sejuk tentrem tenang. Teu pernah nya ngadoakeun goreng ka batu. Teu pernah teu meunangeun ku Gusti Allah dina thariqah mah teu meunangeun ngadoa ka batu ya Allah ya Rabbi man anu ka abdi teh kos kitu kirim galedek bae Gusti. Watak sejuk bae jeung ari thariqah mah sebab naon ya Allah ya Rabbi meureun kasalahan abdi atuh nyanggakeun we ka Gusti tetep we nyana bendueun ka abdi tapi ku Gusti ulah dipake ka bendu keun bae ditanggung ku abdi ka benduna abdi mah teu bendu nyanggakeun sadaya-daya tuh jadi eueuh gorengna jeung batur gergeteun ka urang teu pernah gerget ka batur ka urang ngagorengkeun urang teu pernah ngagorengkeun